Iyalah jelema nu teristimewa teh. Makrifat da teh iman lain makrifat am deui geus makrifat khosoh. Iyalah jelema anu moal paeh salilana. Sanajan jasad da dikubur model Kangjeng Rasul tetep bae ngan sakadar ngalih teu maot Kangjeng Rasul mah. Bukti nyatana ieu kuari urang terus bae berhadapan jeung Kangjeng Rasul. Urang bisa salat inget ka Kangjeng Rasul lantaran diparentah nama ku Allah panu nyampaikeunana ka Kangjeng Rasul. Urang puasa dititah nama ku Gusti Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang zakat dititah nama ku Allah panu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Urang teh dititah haji nu nitah nama Gusti Allah nu nyampaikeun nama Kangjeng Rasul. Teu maot Kangjeng Rasul. Ciri teu maotna urang kuari aya ngalaksanakeun parentah Allah melalui Kangjeng Rasul. Aya hadis da Bukhari jeung Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Nasai, Ibnu Majah dan lain sebagainya ucapan Kangjeng Rasul geus dibukukeun apa maot dan teu diuraikeun ku para ulama madzhabul arba'ah Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki araya kabeh. Teu pernah urang mah amprok jeung nu ari itu. Kuari diteruskeun ku para ulama-ulama Imam Nawawi, kemudian Ibnu Hajar, Imam Romli kabelah dieuna Syekh Nawawi Tanara can kazamanan teu kazamanan kuari ulama nu kuari ieu adalah penerus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngan haju ngagelok asup Golkar macet di dinya teu kadeuleu Kangjeng Rasulna nu kadeuleuna atutna nu kadeuleu Abu Rijalna nah ieu penghalang hijab ngalo lagi teh nya aduh penerus Kangjeng Nabi macet lantaran ngajukeun proposal. Macet ieu penerus Kangjeng Nabi teu layak cek Kangjeng Nabi sia kunaon gigituanan. Ci aing mah teu ditasianyeun proposal cek Kangjeng Nabi ja aing mah nita ge hayu ngalanjutkeun ieu ilmu Allah. Lantaran Kangjeng Nabi ieu teu ngawariskeun harta, ngawariskeun ge ilmu. Al ulama'u warasatul anbiya. Bungaheun nyana barang neuleuh ka Indonesia Masya Allah di Cisoka loba jasa kiai nuhun cek Kangjeng Nabi di Belaraja loba kiai alhamdulillah cek Kangjeng Nabi apa teu ngalayang Kangjeng Nabi ngalayang da teu maot Kangjeng Nabi mah detekkeun maot mah anggeus-anggeus teu maot kakalayangan Kangjeng Nabi mah neuleuh ka Pasar Kemis alhamdulillah neuleuh ka Sepatan alhamdulillah neuleuh ka Kota Tangerang nuhun loba jasa ulama Masya Allah ngan begitu arasuk ka Golkar goblok. Kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh samedan kabang ya perjanjian dana upami maot ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta cek Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegeran teh taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas ngan pastinya na disiksa urusan ribawi gitu yang geus lah ulah sok main-main ba orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi kajen teuing urang rada marara asal babari sakarat ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak ulah urang mah nu penting mah aman di dunia aman di nu mantak ngaji ge ngeuk ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Ari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah.
kemarin teh tilok ngararaji embung bener eta ngaranna mana coba PNS nu daek ngaji sabara ratus PNS Tangerang we Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese berarti kan embung bener nyana ya sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun zaguai aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun zaguai ye teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya Ustad di lembur anu Panwarau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok cenah kiai dagorkeun hiji teh ku aing terus di ditu lebur belah ditu aya tak kiai nu sok kade kiai sok magang ngaji malam anu Pak anu teh pan lain urang dinya PNS temetu jeung jelema jeung jurig emang aing tilok nanya yeuy tilok karaji PNS memang hangkan neraka jahanam nya mah ayo sia keur mah gajina teu beres korupsi terus ngaji tilok aing lapor ke malaikat Malik seret lik iya bagus gitu ya baru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres ajen kumaha ge moal becak aing moal cek Ki Golkar so amat teh Ki uji ka dieu siana ka dieu aing teh sia nu sok ayo ngaduso jeung aing lain gitu maksudna orang sing balalenar malah beres-beres atuh kitu mah urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan ngaji saminggu teu karasa masyaallah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate masalah teh ieu ngalempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun aya khaliq anu ngatur ka urang ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah gurak-gerak urang teh diatur ku Allah digerakkeun ku Allah cicingna nang ngicingkeun Allah urang can boga rasa bahwa gerak urang cicing urang diatur ku Allah kitu keneh urusan politik urusan ekonomi budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tah supaya sadar urang teh aya nu ngatur ieulah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama ulamana aya ulama tahapan internasional aya nasional aya ulama-ulama kitu lokal ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid tuluy ka dieuna ashab-ashabna
kadieuna pentakil penukil cara Syekh Nawawi kabelah diana pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang teu kaluar ti aturan-aturan syariat guru urang menang ti kitab langsung qadituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu Ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani urang dicatet ku malaikat belah dieuna disaksian ku urang-urang belah ditu nama ngagerakeun Allah geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang, kemudian kemari di Turki, di India, ya Allah, muji syukur ulah ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India, nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Daud ulah ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu Bu, alhamdulillahirabbil alamin kitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disetap dipatikan disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapi meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab dina ayana hese macana mondok ente naon teh deuk kumaha macana tapi barang aya disebar ke mana-mana bener luar biasa tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna mah kadeuleuna biasa bae padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuletikna keneh urang mun ngadenge sejarah leutikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani
mun peting tapi nyana mazarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih kene mun urang sorangan di benda kerep kaembe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 17 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadengi dongeng model kos gitu pan haram lain jelema biasa berarti kos gitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tadina jadul hayang nu rada beres belon urang mah Ruzarahnya nama kadia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun taetepan lain lala ganti leutik blak keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik beneranana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente mah boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti kumaha jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa carita wali eueuh nu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengikeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nyana manyahoan bohong eta aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong nyahoeun ka bohong turunan pan urang mah hese teh gitu pajar bener bae iyalah Habib Lutfi urang coba ge kadengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah awali wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan jasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal bae leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan, Tegal, Semarang, Surabaya, kayak ke Banten. Kumaha hayangnya bae. Kumaha kahayangnya anak bae seperti aya nu nita-nita. Nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi. Maksudna ieu kula umroh tahun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi.
kalau mau dek umroh deui ulah kalau mau dek ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun dek ka mana teh bebeja ka tangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya Syekh Rajab Surya istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah taetalah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung hudang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nyana ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun gitu jan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya na meureun neulah Haji Pendi asana neulah kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabaraha kali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal dibejaan sepas kajadian kula 2 minggu ka tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil gitu di India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia sanggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu jeung ieu jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa yang udah tahu kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atau ti Turki atau ti Baghdad loba ye nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana-rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa ta'ala urang dicatet ku malaikat raqib ke di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadinya milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah hadir di mana di Cilongok di Ukang harita di mana di Tangkal Ambon wah teka deule cak gerat aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh Masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca shalawatna milu sarua mawalia mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareup ya Allah emang kumaha kitu mujalasah jeung ahli Allah
orang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sih ada tak orang kungsi babarengan jeung bangsa pamabok orang kungsi babarengan jeung tukang maling orang mujalasa jeung bandor cimplong eta gue ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu jadi keuang itu bandar cimplong maju pernah diuk jeung sa iya Effendi pernah ya cerai sekira sembarangan baik tetep bae diilukeun bae pan kade itu teu puguh teu karuh itu bata kula salah diuk si kade masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetanna bae engke di akhirat teh begitu tak aya ahli Allah milu maneh ira cekira kula jeung teu pernah aya catatanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita ada saya ge milu wae geus kan nama aja catatanana di dieu kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus untung aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah orang menyaritakeun ahli-ahli Allah kadang-kadang orang teh kaget kok bisa kos gitu abi belut bangun zarah kumaha emang nya datang kadang ngobrol oh iya betul sip ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos gitu aku lagi zarah ka dinya ka abah dua anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan bib itu begitu-begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan disaungan minta kukulang ke disaungan minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajina di luar atuh teh nyawa jarah kos kitu sugan maca naon nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu zarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka arah hese da zarah kos kitu mah urang mah lain kelas saja diturutan pan kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manya wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan kamana ka gubernur jarah rauh budak masya Allah tanya deh kula bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum tak eta kos gitu jada bazarah terus dongengnya nyaritakeun ka panggih abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomer kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman roh saja sapa ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres
urang kita hayang kitu zarah teh mantap sok juga ngedekem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nu ti mana mbah nu ti Gunung Karang datang ka dieu mbah mah sadiakeun kopi pahit make gula bae tolol ieu si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajen kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna penemuanna nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum urang mah boro-boro nanaon kakarak aya pocong geus deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh tarencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia kuai dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Bulut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embu ngomong kecuali ka jelema tertentu akula ngomong tah kukula didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu ka jana akhirna teu pararuguh nganyana mah tilek bendu aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nyana mah sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi bejakeun kukula ka seuri bae seuri eueuh mah biarin aja ngeunaheun jeung nyana tapi nu ngagogorengna terus berbeda kunyana tetep didoakeun bae sababaraha kiai anu ngagoreng-goreng nyana ngagogoreng akhirnya kunyana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung geus ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih-panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kula aduh cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh siang aya jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana Lutfi eta aya tuh sarua ngaranna lah pokona mah geus Lutfi bae tuh itu istimewa jasa masyaallah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alfiyah juar makmun nanteknya nama rapi biasa cara urang ya ulah coba-coba kajana mah ngaji biasa aja masyaallah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep bahkan satu ketika nu teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep kabeneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda padahal tak kosku wae eta wiridan naon coba penta seta apa kos kitu munajat bae emang ti leuletik
keistimewaan ti leutik tuh kos gitu nyanyi jagonya namanya nyanyi pinter ente batu lah paling nyaho nyanyi Oma Irama doang nyanyi baratnya nama bisanya nama nyanyi jagonya nama. Main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ya aduh kendang bolong paling gitu jadi malah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teh empung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mentak ente si Ade si deket ka Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit tukeun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang tereukeun kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buuk di bereuman buuk di bereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat-salat jangan di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener ceuk eta karana Ki Sarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng dia zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat kulantaran nyana haju di jero hatena suuzon eta ku Habib titah nyokot asbak Cai tolong ambilin asbak saya tuh di sono tuh di kamar gigiran we kiai ka jero Habib Lutfi keur salat Allah sakjana nu mana nu asli ya nu mana nu asli boleh tidinya kakarak jana bener-bener percaya penuh guys eta kos Gus Dur keur ka Australia teh kapan teh salat jana dijojore kapan ku wartawan udah terlalu gendut Gus Dur mulai sekarang tidak salat lagi keberatan perutnya dan lain-lain sebagainya sebab eta wartawana kan ti lain partai PKB aya unsur jore terus dijojore bae oh masalah Gus Dur seuri bae emang salat ka sia cak Gus Dur teh aing mah salat ka Allah aju aing geus wau jeung Allah ye cak Gus Dur teh macem-macem bae sia geus kanyawan aku mah eta Kiai Ali Masum maot di Krapyak sedangkan amanat yang diimaman ku Gus Dur di Australia bingung pada kabeh waduh dia telepon masih di Australia kayaknya jam geus menunjukkan kudu diberangkat ke di bait geus bae kabeh dararangtung siap nu dia bakal jadi imamna geus disiapkeun pas geus darangtung siap mulai Gus Dur datang Waalaikum Gus Dur datang kan tuh baris udah enak cek Gus Dur udah berdiri semua jadi hanya tinggal karep ya Allahu Akbar coba itu kumaha ayo Masya Allah eta kos kitu teh hararese urang caritakeun Gus Dur teu kaharti dari Habib Lutfi loba teu kaharti Habib Lutfi teu salatna masalahna ieu urang bisa nurutan kana teu salatna Matak dojeng nu bodoh mah berat atau berapa ya Allah ya Rabb. Aja teh kanyahoan ku wartawan sampai wartawan teh wartawan menta hampura ka Gus Dur. Naon sababna lantaran kanyahoan ku wartawan Gus Dur di hotel aya ternyata dihandap di hotel lain nu loba naon ngaranna bangsa Indonesia ngimaman di dieu. Karak wartawan gideg
bulan ahli-ahli Allah mah tak besi kadeuleuk ke haji pendeta salat talian talian bae eta mah geus lah masyaallah arara teh ahli Allah kos gitulah tiba heula ahli-ahli Allah mah dideuleuh ku lain makom nama aneh dideuleuh ku lain pangkat nama kos gitu tapi orang sieun jeung nu karitu teh sieun kajian kuku wae sieun bae nya nama sajajar bae jeung jelema leutik pertengahan jeung nu luhur akur bae eueuh sekat-sekat sebab zahirna doang jeung urang batinna mah jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala ai daek di urusan melalui syariat hayu teu daek sabodo kos gitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka Kangjeng cintakeun ka para sahabat cintakeun ka para khulafaur rasyidin khususnya cintakeun ka para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala cintakeun urang ka para ulama-ulama salaf ulama-ulama nu ngamalkeun ilmu abeh ke di akhirat urang disakompet daunkeun dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala Kangjeng Nabi dakwah teu eureun terus geus puguh nu ngomongkeun penyacian jeung makian mah terus diludahan sanggeus teh diludahan Kangjeng Nabi teh kitu terus bae dakwah dianiaya ketika Kangjeng Nabi salat di luhur pundukna ditendenan kotoran onta ku Abu Jahal terus bae Kangjeng salat bae urang mah henteu ditendenan naon ge henteu mah henteu bae masyaallah Kangjeng Nabi pohar. Kemudian Kangjeng Nabi ngajak tapi dibalas ku kufar Mekah pimpinan Abu Jahal lain ngangeunahkeun endahan permintaan lah Muhammad sosok ngomong rasul segala mukjizat segala naon ai hatena mah tetep bae percaya inggis tapi disungut lah mat lesok loba omong macem-macem mat pangeran urang geus aya lah atuh hese geus urang aya anu eueuh teu kadeu nu aya basi nu aya ge teu pampuheunna naon komo nu eueuh cek Kangjeng Nabi jadi kieu terus dihina anu luar biasa sakumaha kamari begitu Kangjeng Nabi terus dakwah makin menjadi kaburu alaika i'raduhum minta permintaan anu luar biasa teu kudu Muhammad cak Gusti Allah anjeun andai kata bisa napak sancang neangan ayat anjeun bisa naik ka luhur langit make taraje make tangga dek nyokot ayat atuh kos kitu mah pek bae ngan lah teu kudu cak Gusti Allah geus kumaha aing bae eta mah maneh mah dakwah bae anjeun mah dakwah bae Muhammad ayo laksanakeun tugas tetep anu ngaijabah mah aya jelema-jelema nu daraek ngadengekeun terus iman innama yastajibul ladzina yasma'una jelema nu ngadenge mah ketika turun ayat ngadenge langsung kujada diperhatikeun iman ngadengekeun Kangjeng Nabi kemudian diperhatikeun iman nurut mulai geus loba rindu kadang nanyakeun ka Kangjeng Muhammad ya Rasulullah geus aya deui teh encan ieu wahyu ku ngeunaheun kana hate ai geus iman mah tu beda urang bae saminggu teu ngadengekeun Al-Qur'an asana paruyeng saminggu bae teu ngadengekeun urayaan Al-Qur'an asana awak nyeri itu berarti imannya gak sebat jasa tak? Barang kebenaran diuraikan tambah nyeri siapa ayat cina galak jasa kain
Masya Allah tapi rindu Al-Quran lo beda rindu geus kebel ge urang teu maca-maca Quran rindu ka Quran baca aya nu neuleuh doang geus kebel teu maca Quran aya Quran mah di deuleur sakitu ge lumayan geus teh bisa neuleuh Quran keneh rindu beda ka Quran mah urang begitu muka Quran ieu teh lain kalam manusia kalam Allah aing ku bisa neuleuna ge ka kalam Allah geus pohara ku aing dibaca ku cinta aing ieu Quran direnungkeun ku urang tah begitu Quran dibuka teh direnungkeun beuh aing keur berhadapan jeung Allah kadeuleuan aing ku Allah di mana bae ayana aing teu make kopea izin ka Allah ya mulai make kopea mun Ki Haji teh maji make sorban make sorban kurungkeun kadeja izin di deuleu ku Allah maju make kipas tiis reuh sakoba majikan eta tadi kadeng gereyang-gereyang orang ngaringkuk teh ka haji ya Allah hawa Al-Quran mah kos gitu maca Quran masa lembar berlanjut bersambung ke halaman sekan teangan set berlalu teangan set beres Quran baca Quran maka karak 2 ayat ge teu bisa dipaksakeun teu bisa dipaksakeun kok lamun geus matana nu burem geus make kaca teh mun pake neuleuh Al-Quran mah remeng-remeng lamun pake neuleuh bujur urang Karawang mah cek innama yastajibul ladzina yasma'un bake innama pasti moal henteu jelema nu ngadengekeun ka ayat-ayat Al-Quranul Karim nuku anjeun didengungkeun Muhammad disampaikeun Muhammad jelema-jelema nu ngadenge terus nyana narima berpikir maham iman mukmin jadi jelema anu mukmin mah ngadengekeun ka anjeun teh Muhammad ari nu teu ngadengekeun nu teu ngadengekeun mah kafir bahasana Al-Quran nyebutkeun ka kafir teh ya ieu wal mauta yab'atsuhumullah bahasa Gusti Allah ka jelema-jelema kafir mah geus teu dingding haling deui bahasana ge wal mauta teh jamatina mayyitun mauta fa'la liwasbin ka qatilin wa zamin jadi berarti mayyitun mauta jelema-jelema anu pararaeh padahal mah harirup jelema nama tapi dianggap paeh bae kafir teh jelema nama hirup gararan tenggarara gah jasa tapi Al-Qur'an ngajelaskeun lantaran hirup teh kudu pugu atuh tapi jana teh nyahoeun ka pangeran horeng paeh sote mata hatena geus jelema anu paeh mata hatena kafir Mamat, engke dihudangkeun ieu ku aing cak Allah. Tedang kae mah dakwah bae. Nu ngadengekeun jelema nu mukmin, nu teu ngadengekeun jelema kafir. Engke wal mauta ku sebab manehanana teu daekeun ngadengekeun ka anjeun Muhammad sehingga teu percayaeun bahwa aing pangeran teu percayaeun anjeun teh utusan aing. Tetep di yaumul kiamah maya basuhumullah fil akhirat. Engke di akhirat banjana teh tetep dihudangkeun summa ilaihi turja'un tuluy nyana dibalikeun digiringkeun ka aing keneh bae mukminin digiringkeun ke ka aing diadili kafirin nu teu ngadekeun ka anjeun dihijikeun digiringkeun keneh bae sarua bae bakal dibuales payujazihim bi'amalihim kabeh bakal dibales atuh jang naon aing nyieun sorga jang naon aing nyieun neraka lamun nurut kabeh atuh kosong neraka iya atuh maneh mah hayu bae dakwah terus bae nu iman bere bagian sorga nu teu iman kafir peguan segala si seng-seng segala siang-siang malingseng eta geus ka ditu neraka berarti eta tah dakwah ngajeun mah dakwah ieu bahasa Gusti Allah ka jelema kafir teh wal mauta paeh
sebab manusia teh kieu manusia ku ulama dibagi ti Kangjeng Nabi aya jelema aya rohan hirup ngaranna ta eta lamun kaluar rohna paeh ngaranna pang bagus-bagusna jelema nu paeh mah kubur ajeuna teh teu kudu dikubur ai betah mah los sapoe dua poe tilu poe coba salembur eta betaheun teh henteu ngantek lamun aya nu keur manggul mayit deuk ngubur urang kudu hormat naon sebabna alhamdulillah aya nu nguburkeun mun eueuh nu ngubur ieu lembur kumaha dua poe bae coba ge angin geus ambalaya jelema teh beda jeung hewan bae nu teu ngadahar sangu bauna bau bentek jasa bage kotok bae geus ambreng-ambrengan kombo makomo komo jelema lantaran ngadahar sangu beda nu mantak nu beuki jasa sangu moal kebel teh jelema bertahan haju bau bae tapi lamun teu ngadahar sangu angel beda tapi lamun ngadahar sangu ge ahli maca Quran ahli zikir moal bau moal henteu dahar ge tilok maca Quran bentek tetep bae bentek bae dah jelema eueuh rohan paeh ngaranna kubur bagai atur di kubur aya aturan-aturanna aya jelema teh aya rohan kuari mah hirup berarti ngan teu boga akal edan ngaranna rantai kudu disiapkeun ieu mah hirup lantaran aya rohan ngan eueuh akalan edan ngaranna geus lamun edan teu boga kumaha pikiran teu boga pikiran kumaha teu boga akal ngaranna ge atuh kadang-kadang nyana make calana pendek bae bobogoanana guluntang galantung deres anu lalaki mamun aya nu awewe teu make calana pan keomna doang nu tersepi urang di jalan aya nu edan awewe teu make calana edan bobogaanana ih teh si budak pentas si budak neuleukeunna blond teh coba nah aya tangan eueuh akalan edan ngaranna majnun aya kuari mah roh aya akal aya ngan akalna teu digunakeun kana bener yakni akalna ieu adalah itu eueuh imanan akalna teu aya imanan ieu mah ye kafir mauta tangaranna tah nu kos kitu nah ieulah hirup lantaran aya rohan aya akalan aya ngan akalna eueuh imanan ieulah wal mauta yab'atsuhumullah maut teh eueuh iman aya iman teh aya imanan aya ieu mah aya iman ngan imanna leutik imanna saeutik padunya doang pangeran Allah pangeran teh Allah kangjeng Rasul kangjeng Nabi teh Rasul Allah nyada teh nyaritakeun nyada teh tabligh nyana ngembangkeun syariat tapi salat henteu puasa henteu zakat henteu haji ora gelem haji engke wedi ku naik pesawat teh wedi wede ora ana jalane kok tiasa miber iku kemudian ajengan abdi bade tumaros upami si mayit gaduh sametan kabang na perjanjianana upami maot ajan lunas maka bebas dijamin ku asuransi kumaha hukumna ahli warisna kewajiban mayar atanapi henteu lamun memang geus aya perjanjian di mana modar bebas atuh bebas boro-boro kabang urang pada urang ge Zaid boga hutang ka Ki Umar 100 juta cak Ki Umar teh bayarnya tapi lamun siapa bebas aju bunuh diri we gegeran eta taklek ngaranna ngabebaskeun ku cara paeh teu bebas ngan pastinyana disiksa urusan ribawina teh kitu
geuslah ulah sok main-main bang. Orang modal saya aya bae lantaran ieu berat ke di akhiratna urusan ribawi. Kajen teuing urang rada marara asal babari sakarat. Ulah cek urang gunung aing mah kajen teuing hese sakarat daripada mararat blon eta budak. Ulah urang mah nu penting mah aman di dunia, aman di akhirat. Ini mantak ngaji ge ngirek ngalempeng awak supaya sesuai jeung syariat. Hari embung bener mah teu kudu ngaji cara pamarentah. Pamarentah tilok ngararaji, embung bener eta ngaranna. Mana coba PNS nu daek ngaji? Sabara ratus PNS Tangerang be Kabupaten Encan Kota Madia nu ngaji ngan sabara ese. Berarti kan embung bener nyana. Ya, sudah kiai emang ngaji kudu ka Cilongok bae dagorkeun sia kuai. Aing ge nyaho di lembur sia-sia tilok ngaraji. Nyedek-nyedekeun ka aing dibabeteun sia kuai. Ye, teu kudu ka Cilongok di lembur sia ngaji pugu aing nanya. Ustad di lembur anu pan warau aing osok ngaji Pak anu nu PNS teh tilok culeuk kiai. Dagorkeun hiji teh ku aing. Terus di ditu lembur belah ditu aya teh kiai nu sok ka dieu kiai sok magang ngaji malam nu malam anu. Pak anu teh pan lain urang dinya PNS. Teu metu jeung jelema jeung jurug. Emang aing tilok nanya. Yeuy. Tilok karaji PNS memang hangka neraka jahanam nya mah. Ayo sia keur mah gajina teu bareres, korupsi terus ngaji tilok. Aing lapor ke malaikat Malik, seret lik. Iya baguah gitu ye. Sabaru teh embung balender sakalina ngaji jeung Ki Golkar moal beres. Ajen kumaha ge moal becak aing moal. Cek Ki Golkar so amat teh Ki uji. Ka dieu siana ka dieu. Ka dieu aing teh sia nu so. Hayu ngaduso jeung aing. Lain kitu maksudna urang sing balalenar malah beres-beres atuh kitu mah. Urang nu mantak ngaji teh maksudna supaya nuturkeun kana aturan syariat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu can nyaho supaya nyaho nu geus nyaho supaya leuwih mantep nu urang kaluartana syariat aya jalan tobat supaya lalempeng keur ditungtun ieu sapi kuru supaya lintuh di sisian cekolot baheula mah tatadina kempong takuari jadi bener lintuh teu karasa sabulan 2 bulan sapi jadi lintuh gitu kan. Ngaji saminggu teu karasa Masya Allah sia ngaji geus sabaraha minggu asana ayat 7 mah aju kumaha karasana nu jelas mah aing mah wau jeung tukang uduk jeung kiai mah can wau aing mah eueuh masalah pokona wau jeung tukang uduk tukang sate masalah. Teu ingal lempeng awak ieu lantaran urang hirup teh aya nu nyieun. Aya khaliq anu ngatur ka urang, ka kicep-kicep diatur ku Gusti Allah urang can boga rasa bahwa kicep teh na ngatur Allah. Gurak-gerak urang teh diatur ku Allah, digurak-digerakkeun ku Allah, cicingna nang ngicingkeun Allah, urang can boga rasa bahwa gerak urang, cicing urang diatur ku Allah. Kitu keneh urusan politik, urusan ekonomi, budaya ieu diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala.
tak supaya sadar urang kayak aya nu ngatur. Iyalah Al-Qur'anul Karim kitabna terjemahkeun ku Kangjeng Nabi diijma'keun ku para ulama urang kuari ngaji hasil ijma' ulama. Ulamana aya ulama tahapan internasional, aya nasional, aya ulama-ulama kitu lokal. Ulama anu internasional sepanjang masa mujtahid. Tuluy ka dieuna ashab-ashabna. Ka dieuna pentakil, penukil cara Syekh Nawawi. Kabelah diana pengamalan-pengamalan anu konsisten cara guru-guru urang. Teu kaluar ti aturan-aturan syariat. Guru urang meunang ti kitab langsung ka dituna mujtahid ti sahabat ti Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah. Ulama-ulama nu kuari di dunia keur meujeuhna dipotesan ku Yahudi ku Nasrani melalui berbagai cara, sepuguh di perangan, sepuguh di loloh, didatangan deui ku ISIS. Terus lantaran dianggap ulama ieu ngahalangan kana perjalanan Yahudi jeung Nasrani. Nu bentak urang mah kuari masih keneh luar biasa bersyukur ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala bisa ngadengekeun bahasa-bahasa ulama. Bisa diu kamari jeung ulama turunan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Urang dicatat ku malaikat belah dieuna, disaksian ku urang-urang belah dituna mana ngagerakeun Allah. Geus di Baghdad, di Yaman, kemudian atuh di Palestina geus datang. Kemudian kemari di Turki, di India, ya Allah, muji syukur ulah ngahaja-haja maka India mahal. Jeung deui deuk naon atuh urang ka India? Nu wau. Wau teh jeung si Damendra we hiji. Nu wau. Deuk daon urang ka India ka ditu. Ai kitu manyanana datang ka dieu. Bu, alhamdulillahirabbil gitu keneh ka Turki urang mah jauh rarasan tapi nyanana datang dicatat ku malaikat. Lain jelema-jelema laleutik teh siga hade. Lantaran anu bisa ngabongkar kitab-kitab karangan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anu disekap, dipatikan, disekap di Roma teu meunang kaluar dikaluar. Ternyata horenganan paus teh nu mantak kadeuleuna rapih meunang nyokot akhlakna tina tafsir Al-Jailani. Batur nariru urang mah wauh ge henteu ka kitab. Dina ayana hese macana. Mondok henteu naon teh tuh. Kumaha macana tapi barang aya disebar ke mana-mana bener luar biasa. Tah jelema nu manggihanana lain eta bae sababaraha kitab nu alhamdulillah ayeuna geus dicetak-cetak ku ari geus disebar ke berbagai negara anu tatadina urang sakadar dina kitab bae kitab Tuan Syekh anu ku ari mah bisa dibuktikeun aya kitab. Jelemana langsung deui ka dieu istimewa pohara zahirna mah kadeuleuna biasa bae padahal mah lain lalagaan lain jelema sambarangan boga sejarah masing-masing ti leuleutikna keneh
urang mun ngadenge sejarah letikna bakal tercengang ulah-ulah eta deui kelas du pohara turunan pohara di urang bae Habib Lutfi umur 13 tahun nya nama santren di Benda Kerep batur mah sararieun lantaran leuweung keneh Kiai Kaukab aya keneh harita Ki Zaini aya keneh nyana ngaguru bareng jeung Bapak Kolot kula nu ti Doyong dan Bapak Kolot kula mah geus kawin nyana mah budak umur 13 tahun eta nyana terus sakitu leuweungna zarah ka makom kaluhur kaki muslim nu batur teu berani mun peuting tapi nyana mah zarah sorangan diulah ku kabehan ge sahabat santri zarah ti peuting ulah lantaran osok aya maung di dinya mah kuari ge masih keneh mun urang sorangan di Benda Kerep kaambe ku maung kadang-kadang datang maung kadi tapi Habib Lutfi umur 12 tahun teu beunang dicara ziarah bae kadinya bener maung datang sasalaman tuh ente lamun ngadenge dongeng model kos kitu pan parah mah lain jelema biasa berarti kos kitulah Habib Lutfi umur 13 tahun bae geus kos kitu urang mah umur 13 tahun teh mulai ceurik hayang HP nu rada bagus tata dina jadul hayang nu rada beres belon urang mah terus zarahnya nama ka dia ke Cirebon umur 14 tahun ke Cirebon kadinya sorangan zaman harita datang ke Cirebon muka sorangan lawangna blak 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 lempangnya sorangan langsung ziarah sorangan begitu turun ti makam kahandap dicarayuban ku urang Cirebon ku dijab ku bangsa ahli-ahli makom di dinya termasuk kuncen-kuncen bahkan bajuna dipaksa dibuka maksudnya bil barokah disoek-soek dibabagi ku sebab aneh ieu budak keneh tapi geus bisa kaluhur sorangan haju eueuh kitu kasieun eta pan lain lala ganti leutik lah keneh jelema neuk diangkat ku Gusti Allah mah kos kitu karesepna berbeda jeung urang mulai ka belah dieuna cerdas da pohara jasa sampai sababaraha kiai ngaanehkeun kana kacerdasan Habib Lutfi urang can nyaho dongengna bae nu mantak urang asa biasa-biasa bae woh lamun urang nyaho dongeng mantak getaranana beda kajen kukumaha kabelah dieuna nyumputkeun pangkat anu aya di jero hatena nyana berlaga seperti artis main piano ngagitar padahal di hate ngan nyumputkeun hungkul embung di udag-udag jelema eta gaguar di mana bae di udag-udag lompat mentak kamari sabada urang India ka dieu malam rebona ka dieu kamari pas kitu Syekh Fadil ka dieu malam rebona jam 9:30 ka dieu ngobrol jeung kula sampai jam 1 balik badahanana jam 1 langsung ka Jakarta embungeun nyana di udag-udag jelema ngobrol kadang-kadang teu kaharti atuh urang ngadengikeun nyana bae pokona mah ya ente atuh boro-boro jeung Habib Lutfi jeung bandar ge teu kaharti komo jeung Habib Lutfi atuh ta eta ngobrol dalam geus caritakeun ayat pan pohara jasa carita wali eueuh lu teu nyaho di Turki anu di India anu terus nu maot nu hirup keneh urang muringgak bulu mun ngadengikeun Habib Lutfi carita turunan-turunan mun aya jelema nyaritakeun turunan ti anu teh nya manyahoan bohong eta. Aya jelema nyaritakeun turunan ti anu bidadu bohong. Nyahoeun ka bohong turunan. Pan urang mah hese eta jar gitu, pajar bener bae.
Iyalah Habib Lutfi urang coba dengekeun coba jana mun nyaritakeun silsilah wali-wali Allah sadunya nyaho kabeh sadunya lain lalagaan nyaho percis Gus Dur kitu tah ieu nyana jeung Gus Dur teh babaturan biasa eta kudu nyaritakeun boro-boro naon gitu ngaranna lain-lain heula di urang bae Habib Lutfi geus teu katotor geus teu katotor lalakonnya unggal poe leuleumpangan bae Jakarta Pekalongan Tegal Semarang Surabaya ka Banten kumaha hayangnya bae kumaha kahayangnya bae seperti aya nu nita-nita nyana mapad lamun deuk umroh ge bebeja heula ka Kangjeng Nabi maksudna ieu kula umroh tahun ieu meunang teu ulah cek Kangjeng Nabi kalau deuk umroh deui ulah lamun deuk ka mana tuh kira-kira zarah ke dituduhkeun ka anu coba eta deuk kumaha urang mah pan lamun deuk ka mamana teh bebeja ka tangkal beringin pan urang mah tuh wih aju nyuguh pan bolon eta kos kitu ya Allah ya Rabbi aya kene balah Syekh Rajab Surya nu istimewa jasa nyana ahli thariqah dunia nyana kapanggih di Madinah ngimpi jeung Kangjeng Nabi di Kangjeng Nabi di sisi aya kursi kosong jelema ribuan dina impianana Syekh Rajab langsung kadinya teu kebel celek aya nu diuk digigireun Kangjeng Nabi ditanya saha anjeun kaula Lutfi minen di mana Indonesia Masya Allah eta lah Kangjeng Nabi ngarendeng jeung Habib Lutfi kaimpi ku Syekh Rajab Surya langsung udang sare meuli tiket Indonesia yang kapanggih jeung Habib Lutfi langsung meuli tiket berangkat ke Jakarta Habib Lutfi geus nungguan saha nu ngabere nyaho nyana ka Jakarta kos kitu coba emang ente ya jelema gede luar biasa tapi ya Habib Lutfi rindueun bae ka dieu aneh ka dieu teh rindueun bae nyaho ka saha meureun nu dipake ka rindu asana Haji Pendi muasalah ieu masalah ieu Masya Allah ulah ka diaminan nyaho henteu ja unggal ka dieu tilok ngomong-ngomong nyana sugan nanyakeun gitu jan teu dina ayana atuh teu rindueun berarti lainnya na meureun deuleu Haji Pendi asa deuleu kadal we kitu ya Allah ya Rabbi eta sabaraha kali kan ka dieu model ieu ge cek jana 2 minggu ka tukang mulai ti 2 minggu rindu hayang ka dieu padahal kula ge boga kajadian 2 minggu ka tukang ngan moal bejaan sepas kajadian kula 2 minggu ke tukang nyana gegeran nyana perasaan hayang ka dieu begitu kula diomongkeun seuri paingan tuh jadi nyambung kos gitulah jelema-jelema ahli Allah subhanahu wa ta'ala lamun eta turunan Tuan Abdul Qadir Syekh Jamil kitu ti India ka dieu dititah ku Kangjeng Nabi sarua Syekh Fadil gitu Syekh Fadil teh boga impian dirahasiakeun kok kudu datang ka Indonesia saenggeus datang ka Indonesia kapanggih jeung ieu mantap urang alhamdulillahirabbil tinggal engke haul puasa ieu nu datang kumaha digerakkeun ku Allah bae apakah ti Yaman ke atawa ti Turki atawa ti Baghdad loba ieu nu hararayangeun ka dieu engke haul tapi kan kumaha Gusti Allah nu ngarsakeunana jam model kamari ngadadak 2 poe memeh minggu ngabejaan bahwa Syekh Fadil hayang hadir di pengajian di urang ngadadak datang tanpa rencana Masya Allah itulah gerak Allah subhanahu wa
Ta'ala urang dicatat ku malaikat raqib kayak di akhirat begitu aya bendera-bendera ahli Allah kan urang bisa kadenya milu begitu milu cak anu penjaga ulah ya milu ikulah pernah di mana di Cilongok di ukang harita di mana di Tangkal Ambon wah tekedel cak gerat aduh riweuh di Tangkal Ambon aduh masya Allah kula tapi ngadenge cenah sorana mah ngadenge milu teu maca sholawatna milu sarua mawalia mawali kula ge ngadengekeun milu mah henteu cak eta teh cukup atuh ngadengekeun ge milu di tukang bae tapi ulah dihareupan ya Allah emang kumaha kitu mujalasah jeung ahli Allah urang di ke akhirat ke dibarengkeun bantak eta kaji sih ada tak urang nu kungsi babarengan jeung bangsa pamabok urang kungsi babarengan jeung tukang maling urang mujalasah jeung bandor cimplong eta kudu ditobatan besi dicatat terus ke catatan aya di ditu ye di keuangan gitu bandar cimplong maju pernah diuk jeung sa ieu Effendi pernah ieu cenah sakeureun ye sembarangan bae tetep bae diilukeun bae pan ka ditu teu puguh teu karuh itu batak ulah salah diuk si gade masyaallah ya urang mah alhamdulillahirabbil alamin kajeun geus HS bae ge nu penting diuk bareng nu penting aya catetanna bae engke di akhirat teh ge begitu tak aya ahli Allah milu maneh ira cek kira kula teu pernah aya catatanana salah nyatet beureun malaikat kita tanggal sekian bulan sekian maneh bareng kula sarita geus saya ge milu wae geus kan nama aja catetanana di dieu kan ngeunaheun urang mantak aya ieu nu HSB ge masalah geus untung nu aya ya Allah ya Rabbi malaikat nyatet urang es gitulah urang menyaritakeun ahli-ahli Allah kadang-kadang urang teh kaget kok bisa kos kitu abi belut tiba mun zarah kumaha emang nya datang kadang ngobrol oh iya betul sih ya udah makasih kali turutan ku sia jarah kos kitu aku lagi zarah kadinya ka abah dua anjingnya nangis 2 kali zarah kos gitu pertama ditanyakan bib itu begitu apa serinya nak ya kalau mau tahu begini katanya tadi saya ketemu enak bener ditanya sama saya enak di dalam kuburan cuman pengen dikurungin di kuburan jadi hayang disaungan jadi almarhum abah ka Habib Lutfi minta kuburan disaungan minta kupulang ke disaungan minta nyanata kamari gitu kene anu di luar naon cenah eta atuh bukan sia gajina di luar atuh teu nyawa jarah kos kitu sugan maca naon macana nu teu kos kitu bae geus jarahna cenah mah ka mamana ge kitu bae kayak kadang-kadang diuk we zarah ngopi itu jarahna cenah mah orang sakaur can kapanggi atuh ditungguan kayak geus kapanggi ka harap hese da jarah kos kitu mah urang mah lain kelas aja diturutan pami kuno totorekatan urang balik bae lah emang keur eueuh ka mana emang keur ondangan manyak wali ondangan dagor gedabak tuh aduh budak soibul makbar ondangan ka mana ka gubernur jarah rauh budak masya Allah tanya deui ku kula bib apa itu oh dulu kan udah kasih tahu disuruh disaungin kenapa belum ceknya kasih tahu itu kenapa belum
kos gitu jada bazarah terus dongeng yang nyaritakeun kapanggih jeung Abah artina zarah teh kos itu jaritakeun di jero kubur teh gitu. Ya Allah ya Rabbi lamun ente bisa kapanggih jeung ahli kubur jeung wali ente mah moal ngobrol nanyakeun nomor gitu kumaha ge aduh acak-acakan ya urusan ya Allah ya Rabbi kos gitulah ahli-ahli Allah urang lamun nyaritakeun Kangjeng Nabi Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka Madinah kakarak assalamualaikum dan assalamualaikum ya jadi assalamualaikum ya Rasulullah muka pan kuburan leungeunna ka luhur sasalaman deuk kumaha coba bade teman ros saja sapan ya Allah ya Rabbi sasalaman beres sasalaman amanat ka jero deui nutup beres urang ge teh hayang kitu zarah teh mantap sok ka juga ngedekem bae di kuburan mulai sahaya ieu mbah nuti mana mbah nuti Gunung Karang datang ka dieu mbah masa diakeun kopi pahit make gula bae tolol ya si mbah aya kopi pahit make gula atuh teh mah amis bah henteu tetep Abah mah kopi pahit tapi make gula wah ieu mbah bloon ieu pasti kajian kuku bage Golkar ieu mbahna ieu hese urusan batin hese lantaran penemuan ahli Allah beda-beda jelema nu geus mantep ka Gusti Allah tanya ieu bakal manggihan kieu ka Allah tanya ieu kieu tanya ieu kieu kesejukanna akur perjalananna penemuanna nu beda tah kos kitu mantak ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum urang mah boro-borona naon kakarak aya pocong geus ye deuk ka masjid aya pocong kucuk wah nu tadi paeh ieu kajian ku kumaha ge mulai lumpat pan urang eleh terencana deuk ka Allah ku pocong tinggal pocong we sieun kai ditungguan deui sia ku aing dilalagas ya cak pocong teh berapa ka pocong ge sieun atuh masyaallah Habib Lutfi tadi diceritakeun begitu ziarah langsung maung datang sugan sieun didelekeun ku Habib Lutfi didelekeun sanggeus didelekeun ngangsongkeun leungeun sasalam cek nyana ge kenalan dong Bib urang mun nyarita kitu lain bae Syekh Mansur lain bae Buyut Mansur lamun dijelaskeun ngan nyana embung ngomong kecuali ka jelema tertentu Akulah ngomong tah, akulah didongengkeun supaya nyaho bae sing hade ka Habib Lutfi teh sing hade loba jasa anu bendu kajana akhirna teu pararuguh. Nganyana batelek bendu. Aya kiai ngomongkeun Habib Lutfi ngogorengkeun Habib Lutfi seuri bae nya mah. Sababaraha Habib di Pekalongan nu datang ka imah kula ngegoreng-goreng Habib Lutfi. Bejakeun ku kula ka seuri bae nya. Siri mah biarin aja ngeunaheun jeung nyanam. Tapi nu ngagogorengna terus berbeda. Pujana tetap didoakeun bae. Sababaraha kiai anu ngagoreng-gorengnya ngagogoreng akhirnya kujana mah terus didoakeun akhirnya makan jadi mahabbah. Tah kos kitu kuari diudag-udag jelema bae nyanana embung. Nyana nambung ngajauhan tapi aya nu saminggu hayang kapanggih jeung Habib Lutfi di Pekalongan teu kapanggih panggih padahal hese-hese amat di Pasir Gadung Lutfi eta ge jelema nu bebe jaka kulodo cenah kitu kapanggih saminggu jeung Habib Lutfi bodoh sia aing jeung aing oh ke Pasir Gadung Lutfi aya di Lutfi mana? Lutfi eta aya tuh. Sarua ngaranna lah pokona mah geus. Lutfi bae.
tuh itu istimewa jasa Masya Allah ngaji lantaran Habib Lutfi mah ngaji biasa ngaji amil ngaji jurumiyah sorof alpiyah juar makmun nanteknya nama rapi biasa cara urangnya ulah coba-coba kaca nama ngaji biasa aja Masya Allah ya lamun aya kiai anu rada pelentang-pelentung macana nyana nyaho ngaji nyana mah biasa kos urang bareng jeung Bapak Kolot kula waktu di Benda Kerep satu ketika nuh teu dicaritakeun ka batur tapi ka kula mah dicaritakeun satu ketika nyana di kota Cirebon endeu ka Benda Kerep ka beneran poe kaju hujan nyana peureum munajat ka Gusti Allah nganggang kos wae nu mawa nyana sorangan set datang ka Benda pada tak kosku wae eta wiridan naon coba penta seta apa kos gitu munajat bae emang tileuletik kaistimewaanna tileuletik tuh kos gitu nyanyi jago nya namanya nyanyi pinter ente batu lah paling ge nyaho nyanyi Omay Rama doang nyanyi baratnya nama bisa nyanyi jagonya main piano bisa main organ bisa main gitar bisa ente mah paling ge atuh kendang bolong paling gitu jadi malah Masya Allah eta keur nyumputkeun nu aya di jero hatena jadi kos kitu teu empung kanyawan nya mampu ya Allah aja nyawan bae mun urang ngobrol ge bangun nyahueun ka hate urang anu mantak ente si ade si deket ka Habib Lutfi nah pengen kawin ya sedikit dikitukeun doang deres aduh pemuda mah pengen nyandung ya ya Bib cariin enak aja ya Allah ya Rabb loba keistimewaan anu ngan sakadar bebejana ka jelema-jelema tertentu doang teu kula ge dicaritakeun teh maksudna supaya nyaho sing hade doang lain dicaritakeun sing hade nyana bener-bener ahli Allah tahap dunia lain Indonesia deui jauh tahap dunia dikenal di mana-mana kos gitulah jangan sulunang solonong bae buk dibereuman untuk kadulu salat aya kiai nu babarengan jeung nyana we jadi teu salat cenah di zuhur teu salat asar teu salat maghrib teu salat isya teu salat kiai bingung cenah wali teu salat geus kagawan ku Habib Lutfi ya iya bener cenah eta ngaranna Ki Syarwani orang Semarang ngamu deui ka dinya bareng deui zuhur teu salat asar teu salat